woi, Irnan. Ini kermilan kembang ya di. Kembang di mana? Ini kembang. Ini kembang. Ini teh mah gede. Minyak. Saya buka kabogot tadi. Itu jomblo. Isi kembang ini emang buka kebogo. Itu sih. Buka kebogo sih nyabutan kembang. Sugan deh. Gue udah kabarin cewek lewat juga ini langsung main tembak langsung jadi gue langsung cari kembang. Nah sia salah ya sia. Ih cewek. Yang penting dah. Malah gaing deh punya cewek di. Kai. Masih udah. Cewek. Munjak budak cewek cicing-cicing baik. Ya. Masih siap boy, menarik-narik aing bae, ngeganggu bae. Aing mah ngacaprak sorangan bae, sia mah orang jeung cewek. Siapa yang bae cewek? Cenah geus boga ongkos. Tadi Sia tanya sia mah. Tadi aing bilang kembang ya yang buka cewek. sia mau sampai kembang tuh lah. Mau ngelunjak, Ini ini mah jatah jatah aing. aing. Jatah aing. Aing, ini orang mana? Cenah kemana? Cenah bisik, mah bagian aing. Sana lah. Woi, gara gara randeng. Sia gandeng. Sia gandeng di kebun aing deui. Masalah cewek deui. Lah, kapan dia nyeker? Sia mau naon? Aing mesti aya orang naon makanya aing nyeker. Emang mana resep kayak duaan dia mah. Enggak sebelum ngomong ke situ sih nek nani dia. Bae, ulah mentang-mentang boga kebon. Woi, pan aing bisa meureun saingan. Wah. Siapa kieu dulu? Sia ngaledek ilmu aing. Jadi kang handap, mati Sia sendal. mau nyana naon sia mah jenggot dong digede-gedekeun. Gede, anyalian eueuh. Kayu ribet ribet awewe gua mau kai jeung nasi. Bacot. Jenar cai aing di mah yeuh. Pakai gas kori mah jamana. Sih ke warung doangnya. Bisa di main neng-neng bae. Jelema cak sajurig deui batur. Sih nggak ganggu. Emang jasa sahana? Aing ka Bogona. Gua ke Bogor. Hah? Ayo neng. Ka Bogor. Ke Bogor. Boy, ka Bogor. Boga ke Bogor, woi. Sedih amat. Bogor beda. Aing kaduhung aing pipiluan. Di. Yang terok lah itu. Ya terunya amat. Iya awi aing nu dibawa sih sia. Lah, perebut awi deh, tadi perebut awewe, kode perebut awi. Awe teu meunang pan aing lah mau mawa kayu aing jeung ngejo di imah lah lumayan lah. Jomblo sia, jomblo. Jomblo.